Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para wargi sadaya nepangkeun wasta simkuring Lilis Wulansari. Simkuring guru bahasa Sunda di SMP Negeri Hiji Kota Sukabumi. Dina danget ayeuna simkuring sejak ngadongeng. Ngabantun jejer carita sasakala lembur panyalahan. Para wargi sadaya wilujeng ngaregepkeun. Lembur panyalahan pernahna di wewengkon Pamijahan, Kacamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya. Pangna dingarana lembur panyalahan teh cenah kulantaran salah sangka. Teu asap jejehan nu ngalalantarankeun korbana hiji piaraan anu dipikamemet jadi korban. Dongeng legepna urang guar sasarengan. Kacaturkeun zaman baheula di hiji lembur aya kulawarga patani anu hirupna ayem tentrem. Eta kulawarga teh ngabogaan budak orok keneh. Dina hiji poe eta patani teh manggihan anak maung anu ditinggalkeun paeh ku indungna. Anak maungna dirorok jeung dipikanyaah ku kulawarga patani sarta dingaranan Si Loreng. Si Loreng ngarasa kahutangan budi ka keluarga patani. Matak manehna nurut jeung taat ka keluarga patani. Malah lamun dititah nungguan anak patani, manehna sok nurut sarta satia nungguanana. Saperti biasa, pamajikan patani nganterkeun ka sawah. Orokna ditungguan ku Si Loreng. Datara dibawa ka sawah. Barang nepi ka sawah, dibagiakeun ku salakina, terus gura-giru hanjat ka saung sarta am dalalahar mani pogot pisan. Alhamdulillahnya ambu meuni nikmat kieu timbal teh. Sambal jeung goreng asina meuni enak pisan, ceuk si patani. Ih, puguh we atuh akang, pan meunang haja, tembal pamajikanana. Nyai, ari si Utun sare, ceuk si patani. Nuhun keur mondok mani tibra teh Kang. Biasa ditungguan ku Si Loreng, tembal pamajikanana. Alhamdulillahnya Nyai, urang boga Si Loreng anu kacida nurutna. Nyapuguh atuh Kang, jaba Si Loreng teh sakitu gagahna, tembal pamajikanana. Barang keur hoghak ngobrol, teu kanyahoan rong heap Si Loreng datang. Ngadeukeutan saung lalaunan. Buntutna dikupat kepot, terus awakna diusap-usapkeun kana suku patani. Sorana ngagerem siga nu aya nu rek dibejakeun. Patani herana ningali kalakuan Si Loreng kitu teh. Manehna kacida ruaseunana barang menjo sumut Si Loreng pinuh ku getih seger. Boa-boa Si Loreng teh geus ngahakan anak aing, ceuk pikir patani. Ngan gantawang teh eta patani nyarekan laklak dasar ka Si Loreng. Hei Loreng, maneh geus wani-wani ngahyanat ka aing. Maneh pasti geus ngahakan anak aing nya, ceuk si patani bari ambek. Si Loreng kalah mencrong, siga nu teu boga dosa. Terus huluna digudagidekeun, jeung tina sumutna ngecelakan getih seger. Nenjo kitu pamajikan patani cerit jejeritan bari nyarekan Si Loreng. Awas ya Loreng, dasar satos ya maneh, nu asih di pulang sengit, ku aing dirorok ti leuletik ari ayeuna kalakahakan anak aing. Tobat Gusti, kumaha teuing anak aing, kaduhung.
Cek pamajikan Patani bari terus jejeritan. Nenjo pamajikan anak cerik bari jejeritan, terus Patani teh begi ambekeunana ka Siloreng. Manehna mesat bedog tina sarangkana teu anta parah deui. Habek eta bedog teh dikadekeun kana beuheung Siloreng. Siloreng ngagerung nahan ka nyeri. Bari teu walakaya panonna neuteut siga nu nganahan-nahan. Si Patani bagi ngagedur amarana nenjo Siloreng. Komo Siloreng teh teu paeh-paeh deui. Ngan habek beung Siloreng ditigas deui ku bedog Patani nepi ka hulu Siloreng lepas tina awakna sarta paeh saharita. Modar siah dasar sato bangkawarah teu beunang dipikanya kalangahakan anak aing, cek si Patani. Sanggeus kitu bari satenah lumpat Patani jeung pamajikanana balik nuru ka imahna rek neang anakna. Barang nepi ka imah, breh teh anakna masih kene aya dina ayunan keur sare tibra pisan. Terus dipangku bari diciuman. Brai orok teh bentar belenyeh seuri netep deudeuh ka indung bapakna. Alhamdulillah Nyai, geuning anak urang teh salamet, cek si Patani. Nya Akang, syukur alhamdulillah masih dang tayungan keneh, tembal pamajikanana. Barang ret kahanapeun ayunan, kasampak aya bangke oray anu sakitu gedena boborot ku getih. Patani jeung pamajikanana kakara sadar yen Siloreng teh geus nyalametkeun anakna tina bahaya. Nyaeta oray anu sakitu gedena anu arek nahakan anakna. Maranehna kacida ngarasa handeueulna. Geus salah sangka ka Siloreng nepi ka dipateni. Padahal Siloreng teh sakitu satia jeung belana ka keluargana. Cag palawargi sadaya mung sakitu dongeng nu kapihatur. Ku kajadian eta tempat pamatuhan Patani dingaranan Lembur Panyalahan. Nurut kana nyalahanana Patani ka Siloreng. Tah dugi ka kiwari eta tempat teh katelah Lembur Panyalahan. Hatur nuhun para wagi sadaya kana pangregepna. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.